dan batak wari mangga saya tipeting bagsakeun hudang nu di deuleuna akhirat sebenarnya mah teh hayang heus jeung lalesu tapi lamun terus bae kos kieu tuh pimanaeun bekal akhiratna keleket urang hudang keleteh urang hudang kacai sanajan 2 rakaat Allahu akbar sugan aya bekal we jang akhirat isuk-isuk beuh batur barber muka sawah ka pasar ka pabrik nuka kitu kantor urang di imah gawenan naon teu mending salat duha Allahu akbar jang bekal akhirat batul dengan dunia geus antep kadaek mentak naon di urang di imam maca Quran ulah gancang-gancang macana teh penting mah sapoe tamat bae oh cenah kiai sapoe tamat kumaha tah atawa sabulan sakali atuh tamat sapoe sajuz basa sapoe sajuz teu kabetrak sapoe sajuz ya Allah lamun ku urang dijugukeun paling ge sajam sajuz teh ai eta nu 23 jam pake naon sajam eta teh lamun lambat lamun cepet pas setengah jam sajuz teh ieu sapoe sapeting teh 24 jam pake maca Quran kurang sajam dah sampai sabulan sakali tamat nu 23 jam pake naon eta kurang Masya Allah ku tarolol tuh baroblog amat ieu tah liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qist ya Allah supaya engke ditimbang teh set urang ditengahi timbangan cecepehna nu sabelah segede bumi nu ieu segede 7 lapis bumi sarua gede amat teh nandakeun kedahsyatan mizan urangna di tengah di dieu kakenca apa kakatu urang sorangan geus boga rarasaan asana jagan aing mah dipeureum bae lah ka mana ieu pasti kakenca cek Haji Pendi teh bener bae geus seren ini kumaha coba Masya Allah dipudali jadi gimana asana cenah mah ka sorga ya bener bae set kakatu pas geus bunga kakenca deui nggak jeprit aduh Gusti ya Allah lihat sian aku mah coba yuk iya mantak ayo usahakeun sing ikhlas naon eta mah harga mati mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin mantak kabelah ditunat terus zikir sholawat geus dibere kanikmatan aya engke tanda kewalian moal bijak gitu